eta teh teu yahun keur harepan neraka aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat bun-bunan urang wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim mawa urang ka masjid mawa urang ka pengajian sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ke orkes dibawa ke tempat judi dibawa ke tempat zidah dibawa ke tempat mabuk naudzubillah min zalik itu dibawa ieu teh urang teh Masya Allah karim. Nah ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun bunga urang harisun alaikum dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum dibawa ke tempat benar harisun alaikum ketika dibawa ke tempat maksiat nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahoeun teh keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi aslina makan seperti eta aslina Masya Allah karim urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat dibawa ku malaikat ya Allah ya waful mujrimuna bisimahum bakal kanyahoan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema patukhadu bin nawasi wal aqdam diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sak bin nawasi wal aqdam diseredan suku-suku dan dampal-dampal sukuna Masya Allah karim eta teh cek Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam tapi jelema anu bagus mah haripu fi wujuhihim nadratan naim jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim cerah ceria dibawa ke pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat ngan geus teulean jembal kiai loswat cenah cekeuna ieu demo sia ka aing nadratan naim masyaallah sakedeung deui salat terus baca Quran wiridan kajahoan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka haripu fi wujuhihim nadratan naim moal ngahiji jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji sebab naon turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam dekat ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur ji deket ka masjid teu jauheun tihang masjid kos kumaha teu jauheun deket ka masjid teh antara imahna jeung masjid tapi teu jauheun tilok ngitungan tihang masjid nya nama aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihangna aya 10 berarti nu gaji 10 teu ya tuh kan tah ieu teh maksudna teu kajahoan ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kanyahoan nyingrai di dunia keneh urang kuari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil urang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya bapak-bapak kula-kula emang kan henteu teh beda ngobrolna hese tapi pan orang jeung santri deui mah ieu sia tinggal nakolan we ieu ngeundaheun dik ngobrol naon bae kumaha urang bae sacalangapna urang ngeundaheun eta urang sapagodos ngaranna teh tapi urang ngobrol jeung polisi dik ngobrolkeun naon urang mah ngobrolkeun bintang jang naon bintang urang mah hayu coba hayu ngobrolkeun balok jang naon di mage ambal aya balok teh kapake tuh balok teh urang bisa bingung urang ya urusan sekolah nanti yaho urusan tahapan derajat-derajat nanti tuh yaho urang mah diajak ngobrol geula sepira nu kos kitu babaringan teu hayang nyaho sebab naon sapira kos kitu jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulana urang sa mobil jeung DPR dek ngomong naon aya kecuali Ki Fudoli lain deui teh mah nya nama emang semi nya nama tuh
bisa tuh mah ngobrol aja mas sebab osok kayak bagianan apa per bulanan uang jago panjangnya gesok ngomong sih jadi pergi nang aing goblok sih ya barang penting aing ngadoakeun atuh aya anak bae ku kucuran sia ka aing saeutik kiai goblok beureun teh mah nya teu bisa orang ngobrol jeung DPR teu bisa nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah tu'raful mujrimuna bisibah DPR jeung DPR bangsa ahli neraka PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok ka aing teh goblok mana nu benerna heulanana tuh teu bisa urang tapi kan orang yang ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang sabodoh ngeunaheun teu ngeunaheun sabodoh sia ngaji los teu ngaji los moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los geus aing mah nu gaji aing mah jeung anak aing bae rantai ku aing anak aing lagi sia doan jeung aing geus tuh bal bisa tetep sebab naon sebab nu dideuleuh iwal ti Allah hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000 dah geus teu kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia can sia ka ditu geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soal lagi pudoli teh sok hayang bae nya teu kudu aing mah mulya lain jaksia agung lain jaksia sugih lain jaksia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus bayar hutang sia bae heulanan kitu ye ieu majelis sakieu 15 miliar leuwih ieu ye 15 miliar leuwih ieu apa aya duit sia di dieu ya Allah geus sia mah diuk kayuhan ngeunaheun tah gas besok mah nun teu mayar di luar ngajina sia cenah di kiai mah goreng tungtungna ieu mah aya nu pangnyeunkeun we ieu mah jelema teu bebeja acan geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar ieu teh beakna kuari 16 miliar encan anggeus munarana bakal munara Banten itu encan bangsa 5 miliar deui aja nang di mana kieu duit teh sawa mikiran kai teu kudu mikiran Allah sugih kiai atuh susah aing mah ieu mah lainna naon ye nek nyaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim kasangserem Kanjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat urang teh ieu teh dituturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng teh amar ma'ruf nahi munkar mentek cek Kanjeng Nabi man ra'a munkaron falyughayyir biyadi selama lamun deuleu munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara ki pudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu lain dakwah teh pokos kitu usaha tuh ieu bener sok juga singgung atuh lainnya na bae sia ge sarua ulah atuh urang dibayar teu dibayar ngocoprak we terus bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh tah urang ka pasar kemis mawak salon saudara-saudara sekalian saya datang ke sini untuk minta bantuan jepan goblok atuh suka teh dek dakwah horeganan masjid can anggeus teh beres sama kos itu ulah dakwah fal yughayyir biyadi wa malam sati pabilisani wa malam yasati papi qalbi lamun teu bisa make kolbu urang wa adaful iman pang handap-handapna ieu sapeker dipermasalahkeun ribut gede tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teu dimasalahkeun je
padi naon ieu fitnah gede ieu teu kudu dimasalahkeun tasawuf atuh fal yugoyir biadi wani nyana radio tatangga dibantingkeun TV tatangga dibantingkeun ulaun aya nu liwat dadana muka nyana ngehenen bae ge teh mah gede teh mah tinu imah rada gedean ieu ya goblok kiai goblok gantung rabak kiai kos kieu masa gerberatan eta tah endek dakwah bener dakwahna namun urang teu kuat fabiqalbi geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi di imam hepe siapa lain dakwah pikiran di imam betul kan nah iyalah dakwah nu mantep urang dijadikeun kiai ku ari dihormat ku jelema dibule ku jelema diagung-agung ku jelema dibuya-buya di dunia ye di akhirat teh salamet tah henteu datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna ku ari mah dikiaikeun ku ari dibuyakeun ku ari dimamakeun tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh sia dimama-mama ternyata eta munkarat sia itu ngomong-ngomong acan bahkan hati sia resep sia nyaho siapa yang dikiriman awewe baheno aju sia teu dakwah tuh kan urang mah ya Allah ya Rabbi tatangga hajat nanggap orkes aju pan sia diajak kondangan ke penting bari deuleu biduan pan sakia begoblok pan teh sia di dunia urang dibuya-buya sabaraha murid sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantep tuh ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret fatukhadhu bin nawasi wal aqdam dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo merek itu pun dibere paling 1 juta 2 juta ya ada getek yang dibere kos gitu buat hanas di akhirat karena neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak ke mah pod temen leutik kos kitu mah tolak guys pokona mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta kitu guys sepak habak bobalkeun ka beungeutakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan itu beres tah udah lamun pikiran gaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal henteu rek mikiran batur mikiran urang bae ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mendak hayu bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae ulah eureun-eureun aya nu haram ayo ngomong bae ditangkap teh ditangkap ngomong bae kayak moal kembali bakal grogol kurang ada jalan keteureun ureman teh sumutna ye teman tugas urang tapi disesuaikeun ya neilah yakin jelas jata datang ka ranjeun kabehan utusan ngaran Muhammad eta teh golongan ranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manikum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim wallahu a'lam.